wajib kudu dijauhan kurang tinggal gitu. Insyaallah. Di zaman jahiliyah baheula zinah teh zinah lamun zohir eta dianggap dosa, tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal. Di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu tah. Lamun ngalakukan zina jelas-jelasan kadeuleu kanyahoan, ieu kena sanksi, hukum haram tetep. Di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya, sebab baheulana aya hukum, yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Setelah kabelah dia 500 tahun lenyap ditahrib punyana 500 tahun ka dieu akan hukum sadaek-daek bae. Sanajan aya eta hukum teh teu dipaelu ku jelema teh saat eta teh turunlah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere wahyu Al-Qur'anul Karim. Iyalah teu beda jeung Injil, teu beda jeung Taurat, teu beda jeung Zabur. Hiji nauhidkeun ka Gusti Allah, hukum-hukumna akur bae. Zinah baheula haram ku ari ge haram, mabok baheula haram ku ari ge haram. Terus akur-akur bae. Adapun aya perbedaan-perbedaan jeung Injil jeung Taurat ku ari perlu dikoreksi. Coba Injilna tahrif apa henteu, coba Tauratna tahrif apa henteu. Ja anu nurunkeun hukumna, nurunkeun kitabna Allah keneh. Kecuali bangsa puru-puru nu sautak saeutik nya mungkin aya beda ngan mayoritas nama aku. Nih kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tak dilakonan. Zina ketika kadeuleu nah ieu kena sanksi. Ketika sembunyi mah teu kanyahoan cak cenah halal. Zina teh di zaman jahiliyah. Kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah. Kuari teh ieu. Hampir jasa mirip. Malah leuwih bahaya kuari. Leuwih jahat kuari. Baheula mah lamun aya anu kadeuleu kena sanksi. Zaman jahiliyah mah kuari mah dicitra ambalaya heuh nu kena sanksi. Dicitra ambalaya. Tah di dinya tah, di mana kiai tah? Di mana lah pokona di tah bae tah di tah. Di mana sih? Kawasan. Ku pake kiai nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya. Teu kaburu kacokot beureun kunyana. Ya Allah ya Rabbi. Ai di dia dipuri mah aman. Alhamdulillah. Artina aman teh di kukumaha ge teu kukumaha. Aduh Gusti Allah lagu ge perzinahan di urang ya Allah ya Rabb. Kumaha buang ge di akhirat ieu tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina, perlakuan-perlakuan. Ya Allah ya Rabbi, ada ringgis jasa ieu. Nu liar geus sakitu luar biasa lobana. Anu dilokasikeun ku pamarentah khusus Ambalaya sarua. Anu geus aya, anu encan aya dek dijieun deui loba. Geus puguh di hotel mah. Geus puguh tempat rekreasi mah. Ku ari Ambalaya unggal perumahan. Masya Allah. Leuwih tibatan zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi. Lamun anu sasamaran kakarakterna naon? Kuari mah nu jelas nu samar. Masalah. Leuwih jahat. Masya Allah. Mantak turunlah ayat ini wa zarullahiral ismi wa batinah. Tinggalkan kumarana kabeh dosa nu zahir anu kadeleuan kumata nu patalina jeung awak, baik dosa kabair maupun dosa sogoir, wa batinah jeung dosa nu tersembunyi anu ayana di jero hate.
dosa naon dan nu diarahate dosa hayang kalem ku jelema salat hayang kadele ku tatangga salat hayang kadele ku mitoha salat hayang kadele ku pimitohaeun salat hayang kadele ku murid salat hayang kadele ku guru keur carita salat keur carita puasa kitu kene ria ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate lempengkeun Allah nu nita salatna Allah anu ngalaksanakeunana nu ngamampuhkeunana nu ngawasakeunana Allah nu rek kaganjarna ge Allah ka Allah bae sia tuh lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah prede abdi nun coba salatna periksa malaikat periksa ku malaikat tata salat tarawih tah. Hayang naon teh salat tarawih tah? Coba hayang kaing apa hayang kalem? Hayang kalem. Kusaha baca hayang kalemna? Ku pimitohaeun. Mana pimitohaeunana? Mana panggil? Panggil pimitohaeunana ka dinya. Tah. Ieu jelema tarawih. Liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawihna hayang kalem tak ku sia ku pimitohaeun. Cak Gusti Allah titah cokot ganjaranna kanu hayang di alam tah. Cokot tapi mitohaeun lah. Nama tuh teu bisa ngaganjar. Anda teu bisa ngaganjar, bilukeun ka ditu. Ka mana? Itu tuh. Itu mah seuneu, ka seuneukeun. Dikanarakakeun. Batin da batin. Naon deui? Hasud. Batur nu maju warungna nyana nu gering. Batur anu maju usahana anu pengek. Batur anu kabeli mobil nanya nu ngap-ngapan batur anu kabeli deui mobilnya anu diopnam ieu gara-gara hasud nu kos kitu ieu teu meunang aya nikmat di batur haju nyengkelik bae eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna wari sombong udah kos kitu bae ku tukang kototeng ya Allah mobilna jeung nyanana dibeli ku aing kabeli kabeh eta ngaranna sombong tak kos kitu tah bisa naon sih sia teh aing ngadu jeung aing sombong ngaranna bukan naon sih sia aing jeung aing sombong ngaranna atau keur sorangan bae rarasaan jeung aing pangsugihna aing pangkasepna aing pang sagalana ujub eta penyakit batin nu kos kararit tinggalkeun wa zarullahirul ismi wa batinah dosa-dosa anu zahir mah nu kadele ku urang ku ari dosa teh hartina nu julayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun. Urang mah pan ku ari nu diparentah ku Gusti Allah teu dilaksanakeun, nu teu diparentah dilaksanakeun. Dosa malulu urang. Leletikanana urang di hareupeun imah isuki-suki bae mantes mandi bari ngaroko aya kopi di hareup. Nu merena pamajikan urang cik pamajikan anak bari diuk di sisi haji ke kamana teh saya bedeulean tuh nu liwat loba jasa cakeun eta nu liwat loba jasa neleukeun karyawan tuh itu mah rada bagus tuh budak tuh cakeun mah meureun teh dosa eta ngomong kos kitu teh neleukeun kos kitu tah eta ya Allah ya Rabbi nya geus kolot umurna 60 tahun ya numpuk-numpuk dosa mata doang yang lumayan dah dicolok ke ku malaikat eta. Ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot ge teu bisa. Nu teu kieu lah aing mah geus kolot budak, ulah sok cari cing di hareup. Kunaon emang ge? Lah ribet aing geus sia. Aing kaalangan ku sia. Tolol teh Ki Haji. Sok diri ja. Sok nyian dosa rakas ya mata sia tah geus bae urang kudu nama peureut tinggalkeun nu geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deuleuan bae teu katobatan meureun kumaha geus kuari mah moal deui aing hayang-hayang teuing mah neuleukeun nu di imah bae jadi sia diuk diharap buka baju nek naon aing hayang neuleuh nu di jalan mending neuleuh nu sia da kutang buka ih cok yana naon lain geuleuh sia mahal daripada aing geuleukeun batur ayeuna lah incuran deuleukeun di aduh Gusti Allah nu agung eta mah halal
masalah ayo di jalan mah haram ajnabiyah ulah di urang mata hese pan kuari di Arab kan rada deres di Arab mah sajore-jorena di Arab lantarannya nama pakai borongsong pan ka dieu kadang-kadang mata anak ge atuh teu kadeulean kapan make cadar deres urang teu bisa neuleuh di Arab teu bisa neuleuh sejahat-jahatnya di Arab pelebah aurat mah tetep mereka tutupan coba di urang mah masya Allah tuh hese aja urang make jilbab aya ge jilbab sakisa potong ada deres geus ai ieu ditutupan ai pingping ka mana-mana nih kumaha deui cepaya geus hese bae kumaha di Indonesia mah jadi urang ieu hese jasa mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa bae pasti jasa mata mah geus pasti jasa mantap kuari ba atuh nu bagus mah geus ulah ka mana cicing bae di imah cak tatangga teh jeung cak murid-muridna kiai bloonnya kunaon emang bloon nya na ditahan ulah ka mana nya na ka mana bae kiai teh si tolol ka mana bae ja kuari mah dek kiai dek teh saha asal geus loba keluar we pasti bae neuleuh aurat hajupan ieu hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana encan dimimitian dijaga encan dimimitian di naon kitu ngaranna di lempeng-lempeng hatena ai kitu mah nu geus tapakur sering gitu ngabebener hate ketika aya beureum atawa teu melu rada deres pan encan nyanana encan ka arah batin asal neuleuh nu geulis atuh aya sir asal neuleuh nu goreng cakate teu resep tamah padahal tak kikituan teh doraka pan itu mah hideung itu mah pendek eta doraka pan kos kitu teh cak Allah pan eta buatan aing kabeh kunaon atuh sia ngagoreng buatan aing lain hayu ku sia disyukuri kadanan sia atuh ku syukuran mah ulah-ulah ngomong janjieun teu becus atuh pan sia mah padahal buatan aing urang tapi teu sadar pan kadinya satungtung urang can ngaberesan hate kitu bae urang deuleuna naon ge aju kadeuleuh bae pan urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak make rok mini pan di dinya sanajan urang make sorban dideuleukeun bae tadi komo mun teu make sorban sakilang make sorban bae cakate di udah seutik deui tah asana urang make nyere mah disingkapkeun ku urang eta kumaha alaqona zahirul ismi zahir dosa lu zahir eta kakarak mata doang masyaallah encan cili encan kabelah ditunah atuh ayeuna mah kitu main catur encan main gaple main remi encan main bola kabelah dituna encan gegendengan jeung awewe encan kabelah dituna mah kholwah jeung awewe di kamar kabelah dituna mah kabair mawaan simba zahirul ismi wadar tinggalkeun wabatinah inu hese mah tarolah nu zahir mah beureun ai ustad teuing mah nyana kajaga ku ka ustadan tad bukan kitu resep daek atuh aing mah ai daek bae geus aing korep ustad pa geus lain ka Allah nyana ge sarua lain ka Allah teh ge isharam teh teu meunang Allah berarti teh mah kadeuleuh ieu mah lain atuh aing pan ustad budak kumaha cenah lamun aing mah mawa kos kitu eta kan eta kos kitu teh geus teu bagus eta jadi nyana teh kahalangan ku ka ustadan lain ku Allah jadi nyana mah sieun geus sieun digorengkeun ku manusa lain ku Allah sanajan kos kitu rada deres belah heuladanna rada deres belah daripada diomong di ta ustad ngeboncengan si mbak aing mah karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar ustad tolol aduh Gusti Allah ya sejasa ya sejasa ya kejauhan dosa ya urang ya Allah ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin mah nu nyaho iwal ti Gusti Allah beuh meureunanan ieu dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak itu dipetakeun teh dosa teh di dieu aya latifatul qalbi di dieu teh aya nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah miceunan laom
cuad-cawad ka Gusti Allah, micenan hawa, micenan makruh, micenan ujub, terus baik ku urang. Ayo ti dieu ti handap ka dieu. Nafsul ammaratu bisu. Nafsul ammaratu bisu teh naon ieu teh? Eusina teh al bukhlu, al hirsu, al hasad, al jahlu, al kibru, as syahwat, al godob. Eta kan kudu micenan. Ieu penyakit-penyakit batin. Neu kumaha miceunanana nya hoge pan encan urang. Meraktekeunana ge kapan encan nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teu resep pan eta mah ngaranna syahwat. Aing geus makan ku urang diomean ketika aya nu resep dadamelan Allah. Daek sih. Tolol kene teh kiai blon tapakur ku tapakurna. Tuh bener gitu. Tapi rada derek gitu. Ketika mangyan sakit tuh baik mantak atuh sanajan kuku bahagia tetep baik ka Allah boga pikiran kieu atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasa sanajan didelekeun nyana can pugu daekeun jeung dina daekeunage jaing mah teu maksud kan mantep kan mantep didelekeun resep eta mah syahwat lah ulah atuh pan urang nangis terus-terusan mikiran tafakur jadi aman. Ketika orang nele di kota, nya parutih, nya bagus, ngalaluis. Tapi lamun kurang ku nafsu mah bagus amat, nafsu kan. Resep amat, nafsu kan. Tapi lamun kurang dipikir mah, jieu atuh nyana-nyana urang-urang kunaon didelekeun. Jasana jan didelekeun nyana can pugu daekeun di mah jan dina daekeun ge jaing mah teu maksud deuk naon dideuleut tuh ngadoraka-doraka. Saha tadi kota nu boga pikiran kos gitu. Ayo coba ya, sabaraha ribu jelema teu ceuli anu kos gitu bae ge. Ulah Ki Haji ulah lain Ki Haji dah bae lah. Ki Haji na malah mah bagus amat jata akur jeung nu di imahnya. Tolol tak Ki Haji. Coba ayo. Lumantak ka resep ka kota ge. Ka kota deui lah. Engko dan cuci mata. Lain cuci mata ngerebakeun mata. Tadi tah ditinggalkeun wa zaru zahirul ismi wa batina. Masya Allah. Yes, saya digalkeun di urang mah ieu bab aurat bae di Indonesia ieu mah di Indonesia sajasa. Di Arab mah rada deres lah di Arab. Di Arab mah rada diris rada. Mentak eta urang hese jasa ketika tawaf. Satu sisi urang teh dititah tawaf. Satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe. Tarolah ai ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ka mazhab lain. Ketika orang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa urang taklif ka mazhab Hanafi nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna wudu teh jang toab jadi toab jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i toabna toab Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah da yang dituduh-tuduh emang bodoh bae bodoh ieu cenah kula mah bodoh nek dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah hook tolol bodoh hook teu bisa sapaket mah wudu jeung salat jeung toab sapaket nah kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung toab namun bisa nah belajar kurang bisa eta mah gampang ketika orang antal jeung awewe gampang tama taklif dia geus ka Hanafi teu batal tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese. Aduh itu orang Libanon bangun iruna mancung jasa. Lain babacaan innal afwa wal afiyah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah. Kuduna mah maca eta endan mancung amatnya. Iruna bagus tah. Masya Allah orang mananya? KTP-na orang mana? Suratan gitu. Nomor HP-na sabaraha tolol tah budak. Keur toab. Kapanggih jeung urang India, kapanggih jeung Pakistan, kapanggih jeung Libanon, kapanggih jeung urang Turki. Urusan toab nama babari, pembatalan nama babari, miceunan eta tah resep nu hese. Nah, iya satu sisi urang dititah, nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke ira ge. Eta. Kabarengan urang jeung urang takron yang hideung. Beran hidung janamnya rombongan brus urang aja nya hidung bau teh budak tentu dah urang ibadah toab nyarekanan batur malulu
subutan teu hate pan Allah maneulekeun innallaha yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum kumaha aduh watak hararese jasa urang hayang khusu jasa toab mantak nu bagus batu tungkul we toab teh urang peureun bari babacaan atau babacaan onam lah teman teu ditita sapira doa menta tuh geus teu kudu atau baca Quran baca sholawat ayo coba deuleu nu toab aya nu kitu jawa malah masuk nutur-nutur saya nutur nah lumayan cek yang nanti tertawab lumayan encan sai aja geus beres urang di masjid yuk baik ye pantitah neulekeun Baitullah Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa takriman doana terus bae doa eta keur teu ngadoa ge geus neulekeun Baitullah urang diganjar 20 derajat neulekeun bae gitu sakedeung mah neulekeun kieu aya nu liwat Bancung eleh Baitullah ku irung urang ieu muter ka dieu aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui Baitullah na teu kadeung eta urang hese Masya Allah matak Fudel bin Iyad bangis teu ka masjid-masjid Jumat geus henteu eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin tahilah wa zarul ismi wa batin tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deureus rada bisa rada encan aya bisa mah rada tapi pelebah batin mah hese jasa ria teh ujub teh anu tadi dicaritakeun teh masyaallah sakitu hesena dua eta tadina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu latifatun nasi inna nafsala ammaratun bisu esina sakitu tadi nah ieu nu hararese mah kos kitu nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan panyakit eta ulah ngahayalkeun hayang jadi wali ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin ulah piceunan bae eta wali mah datang sorangan ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah hese jasa hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teu kapanggih-panggih hese sakalina Gusti Allah deuk manggihan Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa maksudna deuk dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina syarat-syarat teh loba jasa hiji puasa heula 40 poe dua kudu miceunan segala rupa nu aya di awak baju ulah leuwih ti hiji bae Musa teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe eta teh riadoh Kangjeng Nabi Musa sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti Allah syaratna loba jasa jeung hese ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharra saiko ngan musruk Kangjeng Nabi Musa tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah jol dijemput ku malaikat Jibril dibawakeun buruk dibersihan heula naik cek Jibril deuk dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah deuk dibawa ka mana deuk kumaha henteu dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail mawa ke buruk naik berangkat datang ka Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu gerak Allah bae mah datang ka dieu turun cek malaikat Jibril turun salat imaman Allahu Akbar nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang deuk nanyakeun teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu beres naik cek Kangjeng cek malaikat Jibril hayo berangkat ka luhur naik ka langit ka hiji nanya teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu janu ditanya sama malaikat Jibril man hada saya ada Muhammad apa geus saya ieu instruksi geus saya ente ana Jibril aya teh di barengan Muhammad geus dibere izin geus naik Kangjeng Nabi na ditanya henteu Kangjeng Nabi mah nanya doang aya teh saha aya di mana henteu nanyakeun deuk dibawa ka mana henteu teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu ulah hayang kapanggih jeung Allah ai salat henteu
tolol teh coba. Pakai udeng-udeng, pakai jubah. Deka mana? Deka Allah. Woi, zohor. Moal aing moal zohor geus liwat aing mah zohor. Syariat mah kos kitu mah. Aing mah geus datang ka hakikat. Waduh. Rante habak. Bebeutkeun. Lain kita, iya. Beda Kangjeng Nabi Musa. Dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang. Teu kuateun Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urang mah tenang bae. Sebab naon teu hayang ngan ngalaksanakeun parentahanana. Begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat. Cek Kangjeng Nabi Jibril atuh bareng jata tarina bareng lain wilayah. Wilayah kula mah ngan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik we ka ditu kula mah ajur cek nya. Jadi ulah sok haju ngaleuwihan wilayah ulah. Sing ade. Wilayah tadi jaga satu cek balik ke Kangjeng Nabi tungguan we di dah. Naik Kangjeng Nabi mah sorangan zat berarti luhur jasa Kangjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril ge. Sugan hayang henteu jata mah dibawa ku Gusti Allah teh. Nu mantak cek Sidina Ali. Ali, ai anjeun si maripat kumaha eta? Kunaon? Cek Sidina Ali maripat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah. Lainang kula. Lamun urang hayang maripat moal datang-datang. Urang hayang jadi wali moal datang-datang. Ai lain wali mujbir mah. Moal bisa. Geus ulah nyaritakeun kos kitu. Kuari mah salat nu bagus. Zahirna batinna bersihan. Engke ge datang sorangan. Ulah maksud nyieun kolong, nyieun bae bale nu rapi. Engke teundeun kolong mah aya. Di aya kolongan, atuh aya asal nyieun bale bae kolongan. Ulah maksud nyieun kolong, ai balena teu rapi. Teu lain kolong ngorosot bae teh mah kahandap. Mun mah nyieun bae bale nu rapi, kolong mah pasti aya. Nah, urang ge ibadah teh rapihan, maripat engke aya sorangan. Ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar datang ka kiamat moal. Teu bisa dihayang-hayang, diintip emangna si Mbah diintip. Intip Lailatul Qadar cenah di lapangan. Lapangan mana? Citra. Ya Allah. Intip Lailatul Qadar di Citra sia mah. Waduh. Atuh kapanggih teh mangke. Jeung naon? BH tah mah. Ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal. Hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal. Atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan. Ja Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayal-ngahayal ulah. Engke ge Lailatul Batak waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda. Aya nu keur salat, aya nu keur di kamar, aya nu keur maca Quran, aya nu keur ngobrol, aya nu keur diuk bae. Aya nu keur di jalan atuh kumaha bae teh Gusti Allah nu mere anu penting bersih hate ai urang mah aya hate teh dibersihan aya Lailatul Qadarna diintip blow on bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar mah nyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kangjeng Nabi majat teh hayangeun ka panggih Allah dibere dengan mudah kuat. Kangjeng Nabi Musa mah hayang jasa ka panggih Allah lila ka kapanggih jeung make syarat gitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naik urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ka hakikat bae geus nikmat neuleuh naon bae Allah